Habibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah. Kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut. Ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka berabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut ka dinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha kitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya mah tas dahar eta keur ngadoa siapa yang serikan kain kali siapa teh nyaho yang serikan bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dina hikmat kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu henteu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mamana mah teu kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tetangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan ieu mah anyar deui datang deui semeng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lekis men wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung baru lain nying teh nu nyinging mah paehan bener ieu mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut walau aqra wallahu a'lam bissawab.